abdi ngadamel syairah ngan etang-etang hiburan ngahibur hate sorangan menuju sare dipisan abdi mikiran anjeuna mau disorot dia yang aya di mana ayeuna meuni teu aya kabarna apa mungkin tos lupa tos bulan kamari anjeunna nelpon ka abdi nyariosna cinta mati tapi geuningan teu bukti pami anjeun tos teu suka ka abdi tos teu cinta mending anjeun teh bebeja sanggan abdi teu mendamba abdi mada moal maksa pami anjeun tos teu suka karena abdi marumasa teu bisa ngabagjakeuna mangga tu ayeuna mah mendingan urang papisah sanaos teu ngeunah mana kumaha datos teu indah abdi selalu mendoakan ka anjeun pria pujaan senang dapat kebahagiaan sareng wanita nulia du Gusti nu sifat rohman hate abdi leuleus pisan mugi Gusti sing masihan ka abdi ku kaikhlasan